Nya baraya kuring urang kasaung Bapak Atang ya. Ieu teh ieu cenah naon? Penyemaian bibit albasya. Tah ieu raya ieu jalmina tah. Tah. Assalamualaikum, Pak. Oh, tah ieu abi nganteran ieu tah. Tah atur lumayan ya, Pak. Atur lumayan eta ya acisna eta dirinya. Ohon sekalian acisna. Ohon. Ohon. Ohon amin. Rajin masihan. Anjing mah kada deui nya. Ohon. Majang, Pak. Ohon. Keheula. Tuh kopina ogenan gitu. Tah ieu teh bangsa petani ieu naon bibit-bibit tah. Lah ieu Petani sukses. Tuh. Si aya nu butuh bibit albasya. Ieu naon Kang ieu? Balsa tah balsa. Balsa kadu naon dah kanggo wilayah Panganaran. Tah ieu saungna teh saung Bapak Atang nu aya di Cisalak ieu teh ya. Tah. Raoseun kieu saungna ge. Tah si Akang ieu anak buahna tah ieu teh di mana Kang ieu? Guru. Oh, guru. Guru kan kasalib. Guru naon? Aduh, kalah gagaro. Guru macet kalah gagaro ieu nana. Ha, dipoto jeung thumbnail lagi halus ya. Aduh, eta. Set. Nah, Tuh gelas mah tuh emang mah tuh. gelas. Lain ieu mah kalah tamu mah cenah tuh cenah aya gelasna cenah. Nah. Ieu teh Bapak Atang teh sabaraha taun ieu teh etanan kieu teh ieu. Namanya 3 bulan langkung. Oh, namanya 3 bulan langkung, tapi Aduh pas sabaraha tahun. oh. Ya alhamdulillah ieu bangsa ieu nana tuduh seueur. Nah, aya bibit kadu, bibit taya, bibit kopi sagala. Tuh urang tuh wah kaseueur kapangker tuh. Ieu nana teh. Naon eta euy? Bacaanana. Saungna. Mantap. Bibit kalapa oge aya ieu teh. Nah. Tapi dan raoseun mah di saungna ieu cek kami mah ieu. Tuh. Aslina ieu kumaha lamun aya nu ngaduruk ieu. Ulah rokok bari eta ngarokok geuningan. Ke dilajeng deui dina pertanian si Bapak ieu gitu. Dina video anu salajengna aya nama. Ieu mah naon we pokona mah baraya kuring mah aya ngubek, aya naon, aya perbibitan, perngopian gitu. Nah, tuh.